Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng wengi, baraya sadaya, pamirsa Rukun Channel Raja Pola. Insya Allah dina kasempatan wingi ayeuna simkuring sapara kanca baris ngaguar deui misteri Tanjakan Ciberem sambungan tinu episode saeueutana. Insya Allah dina kasempatan wingi ayeuna simkuring sapara kanca baris ngaguar carita atanapi misteri anu aya di Ciberem dan talisna anu kamari parantos kabuka enten anu hadir di dina episode teu payun nyata Ki Jangkung. Insyaallah paenten kanggo kasempatan wing ayeuna simkuring sareng renrengan baris ngaguar deui naon wae anu aya di patempatan. Sakumaha biasa paenten simkuring direncangan ku ahli spiritual oge rekan simkuring enten mangga Ki Anom diaturanan kanggo ngaguar misteri anu aya di dieu. Waalaikumsalam. Mak kabarna Ki Anom? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Tah manawi paenten ngalajengkeun episode ti payunnya berkawis misteri Tanjakan Ciberem. Tah ieu paenten mangrupikeun part kaduana ataupun bagian kaduana tinu acara saeueutana. Manawi anu katingal ku Aki di palihan Tanjakan ieu teh aya naon salian ti anu kamari parantos ku urang sami-sami kasaksen. Saya Bukti ada harimau. Tah paenten tanya di antawisna para pemirsa enten salian ti anu makhluk anu kamari parantos di ekspor paenten masih kena aya anu sanesna di antawisna paenten nu sakumaha nembe ka disebatkeun ku Ki Anom eta sosok kunti sareng harimau. Mudah-mudahan paenten dina kasempatan wengi ayeuna urang sadayana tiasa ngaguar paenten informasi eta nya paenten ka para pemirsa anu karosan misalkeun tiasa ningal ieu kondisi ayeuna di dieu mangga tiasa komen di kolom komentar oge tiasa support paenten kanggo kaberlangsungan channel ieu nya ku cara subscribe paentennya subrek breaker. mudah-mudahan paenten kanggo kapayuna biasa live lah gitunya pamitos aya nu subscribe biasa live sareng biasa ngaguar deui misteri-misteri atanapi mitos-mitos anu aya di lingkungan urang sadayana. Karena bilih ayeuna ti para pemirsa anu hoyong di ekspor paentennya Ki Anom biasa lah paenten kantun kontak di nomor telepon 0852 8457 8644. Insyaallah paenten simkuring sapara kanca biasa meluncur paentennya. Atanapi di antawisna misalkan aya anu hoyong pang naon istilahna Bersihkan. nah bang bersihkeun rumah atanapi tempat padamelan atau di kantor sareng rupina ya insyaallah paenten tiasa dibantos ku simkuring sareng reng-rengan. Oke salian teh simkuring sareng Ki Anom insyaallah paenten aya rekan simkuring Bumi di Pribumi Ciberem. Mangga Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ieu paenten misalnya Kang Eben Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah anjeunna selalu eksis nah ieu channel. Mudah-mudahan paenten kebersamaan urang sadayana biasa naon istilahna tetap terjaga paentennya supados naon teh channel ieu tiasa berjalan oge aya istilahna mitos-mitos atanapi naon namina teh tempat-tempat anu rada angker paenten tiasa dieksplor lah. Paenten teh sanes pamaksadan simkuring sapara kanca sanes bade ujub atanapi takabur ieu paenten berbagi ilmunya, berbagi pengalaman paenten nya di antawisna eta paenten ngungkapkeun mitos-mitos ngaluruskeun paenten-paentennya ngaluruskeun naon teh sangkian-sangkian awon paenten masyarakat gitu Saya di fokus baru tah gitu sok aya nya nomor segala saja lah simulasiun lah tah gitu masing-masing benteng alam lah. Intina paenten urang makhluk Allah aranya oge makhluk Allah urang sami-sami saling lah paentennya dina ieu mah
dan orang ulah ngaganggu ka anjeunna nya aranjeunna kitu deui ulah ngaganggu ka urang dan mudah-mudahan ku aya acara ieu tiasa ngaluruskeun naon rupi Ketepatan kejanggalan-kejanggalan oke tiasa istilahna ngahilangkeun atau nya ngalengitkeun anggapan masyarakat bahwa tempat itu teh angker gitu. Nah, dan ku aya acara ku aya tadi sareng Pak Ben ninggalan tadi. tah manawi Pak Ben acan syuting manawi Tadi aya katinggal aya Pocica, Pocica Poli Kaler. Pocica pengen bali di itunya anu kamari waktu ngayekeun uji nyali. Dan kanggo kasebutan aya mah rupina uji nyali mah ngawaka dia teh nya paling bade yang eksplor tempat tapi kumaha Tempat mangga kamerawi sareng kami uningakeun nya ka Palawadi Sedaya ka ieu lokasina enten tadi kampung Koneng itu ngatakeun. Posisina dia menentukan lokasi pemakaman kampung Bojong Sari. Tapi nu karos musim kuring ya ayeuna memang rada benten terus biasana gitu nya. Tuh katingal benten tah. Soalnya kan ieu teh nya itu gerbang nya. Gerbang. Mohon. Meuring. Kuring kak memang tuh sapertos biasana karasan wengi ayeuna mah asa kandal pisan rasana tuh. Dipina pengen energi-energi anu aya di dieu memang pas kumpul gitu nya. Interaksi dan hapunten no anu aya di tempat ieu anu ganggu hoyong ngaluruskeun harapan masyarakat nah ya sareng teh ngaluruskeun harapan masyarakat bahwa di tempat teh angker Tahu berhoak tah bisa di tempat sampai lah. Semertak ya segala lah itu. Assalamualaikum. Emang karos pisan ieu na energina. Pak Ben kumaha ieu? Nih, manawi Pak Ben karawasna di tempatan. Tuh panangan lagi. Ada energi ketarikan. Ayo. Coba. Kemana arah? Aku. Mulai interaksi. Pengalaman. Apa itu? Coba kamera aja. Dan hawana panas atau tiis atau kumaha begitu. Jinak lah. Dengan pangsal orang adanya terus ganggu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada moram, ada moru, ada mujasad, ada mujin. Adit. Mulai Angin. aya dia mah teu ayangnya teu aya ieu pergerakan tapi ieu paling dia tah sampingan Malawi cobi kamera dia tinggal kamera arahkeun ka nah daun-daun ieu tuh tinggal nya aya sosok anu itu sebagian itu kan teu usik tapi ieu usik tah ya gitu anu bodas oge teh kali ditu. ya kan aya pergerakannya mulai pergerakan Apa ada
tinggal lama merasakan ku Pak Ben gitu tinggal kunci jadi kita Nah, soalnya tapi gitu karena ya daun-daun anu sanes teu gerak umpul dia. kayak penyerangan ya Ya penyerangan. kayak anu tersepun ya kedatangan tim ya mulai panas banget sudah ada Apunten apa enten ieu sanes pada ngaganggu mung sekedar ngaluruskeun nya. Mangga sok nafsi-nafsi da abdi di alam abdi, anjeun di alam anjeun. mah Pak Ben rasa aku mah enak banget kira atau pun di bawah ya sosok non ya nyai ya aslinya anu resep pun itu kasar tuh Ya kalau jakung ageng sih namanya, kalau jakung alit. kerja serius kemudian akhirnya kameramen kan anu resep pun nyai kasiri serius ya serius Mangga, Kang Eben, manawi kumaha nambe anu karaos ku Kang Eben? karawas nanti ke si tangan teh dia bergerak hentai arahkan ke nupolis mana ada rasa kereta tentunya nah itu kalau gitu tuh gede ya energi anu lebih gede di mana itu anu lain teh anu bodas anu angga itu kayak gitu Memang Pak Eben biasa dibuktikan ya secara iya tinggal enak daun-daun anu sanes mah kan udah geraknya iya mah takan aya gerak mungkin pengen pemirsa pilih anu tiasa ninga tiasa nguninga nah gitu enten dia ngabuktoskeun bahwa memang salian ti urang teh nya aya oge makhluk anu sanes gitu enten memang secara kasat mata teu katingali tapi secara batin sareng pergerakanna aya aya di mariungnya di soalnya kabuktosan gitu kan iya daun meslina ngarendeng ya tapi anu ieu teu usik ieu usik gitu aya anu resepun itu anu resepun itu katanya di jago ya kameramen coba kapal dia panggil bateri barang ekspor deui terus ngomong aya di dieu Mangga pemirsa orang lajeng eksplor ke anu langkung lebet deui di lokasi anu tadi tentunya ini masih di pemakaman umum Kampung Bojong Sari yang lokasinya berbatasan sareng Kampung Cibeureum. Ieu sambungan tinu tanjakan Cibeureum ti Payun. Nah, ieu lokasinya rada langkung jero deui. Nah, aya interaksi. Assalamualaikum. Ya hodam. Nembe penten pari dia aya suanten rada aneh. Sosoknya ku ageng. Assalamualaikum. Manawi ki namanya anu ka kuningan aku aki manawi. Aku ageng. Kawan itu tadi sanes ki jangkung anu ti payun okos di payun itu nya. Sanes. Mah cobi pilih manawi mersa aya nu tiasa ingang ka palihan eta. Assalamualaikum.
manawi saya terus interaksi kayak naon kali kayak naon biasa betulnya punten simkuring sanes bade ngaganggu kung ieu mung sakedar ngaluruskeun naon tapi ayo teman teh mentas saja no sajen saji painten perkawis eta simkuring biasa ngabukeun penuhnya Kang Ben biasa saya insyaallah eta mah painten besok aya osok aya sok anu ngadon maksudnya ngadon ka dia mana teh saja mana nanti sok anu biasa masukin sasajen ka dia maksudnya aku kok bawa iya pengalaman saur anjeun eta konteks nemu kan aya interaksi mohon ada amok alon baru mau dihungkil cideng campur gitu campur painten kasumpingan simkuring mah kadieu sanes bade mengganggu atau masukin sasajennya ieu mah sekedar ngabuktoskeun hungkul gitu bahwa harus jadi tempat itu nah yang jangal atau kumaha jail gitu wayahna jadi dipindahkeun nya hitungan meureun asal lila anjeunna teu ngaganggu mah nya musim kuring saparakan ge moal diganggu gitu mung paling seperti tadi dari jalan lingkungan wayahna kan sakirana painten aranjeunna ngaganggu warga warga kan jadi sarieunnya ujung-ujung wengi kan siang oge jarang anu langkung gitu daerah dieu teh sarieun tah painten ku aya ieu nya simkuring punten-punten painten sakirana anjeunna ngaganggu mah nya wayahna painten nya urang sami-sami singlarkeun lah bersihkeun gitu karena ieu anak buah ieu berarti ieu teh dia painten nya malah tipayun kantos kumaha musim kuringnya menuju nebatkeun pabilihan ieu sadaging nyebor bagian nyebor kan ya sarupna tadi di paling gitu tuh aya nu Allah gitu tah buru-buru musim kuring langsung di nanti nyeborna di beresan langsung lompat kan itu abah gitu abah sarupna emang maghrib jangan maksa nama balik yang bisa maghrib berenang nyamutan lah maksa nama saya ada ketika anu ngalinya air musukkeun macam-macam nya gitu penting urangna kuat cuma orang kuat di ulah ditaklukkeun ku itu kuring ngagokkeun itu lakukeun iya itu da painten ari jami mah istilahna sifat nu paling sampurna nya anu Allah ciptakeun teh gitu painten diolah sieun eta namanya iya mah tinggal pikiran iya jadi cilaka iya terfokuskan ku mata jadi seolah-olah ninggal naon gitu kan sesuai yang dipikirkan ku urang iya sesuai pikiran kurang mungkin kali pocong jirim gitu pocong tapi enten intina mah kayaknya lah anjeunna makhluk Allah urang makhluk Allah mun painten mun misalkeun anjeunna ngaganggu nya wayahna painten istilahna terus ngaganggu kana kaayaan makhluk anu sampurna manusia nya meureun wayahna we kurang wangi berantas tah kitu lah disinglarkeun lah gitu maksudnya kan sarasa simkuring ge alim sih ada dugi ka kitu mah gitu munya urang teh saling pengertian paintennya Kang Ben nyon masing-masing bilih aya di mana-mana tah kitu paintennya ka pamirsa painten bilih aya di tempatna di mana ya di mana we painten misalkan pamirsa anu kerasa ninga acara ieu terus ngaraos ieu misalkan di tempat salira aya anu rada aneh-aneh insyaallah painten desa dibantos gitu dibantos orangnya sanes bade ngaganggu makhluk anu di dinya mung urang teh urang saling menghargai ulah paintennya anjeunna alim diganggu nya wayahna painten ulah ngaganggu gitu tah eta intina paintennya simkuring sapahara kanca teh kian teh gitu sanes bade ngaieukeun pangabisa atanapi ngaganggu lah gitu nya urang saling we gitu nya selama arenya teu ngaganggu nya oke lah gitu pilih aya tempat-tempat anu bengkok terus tah gitu bagi kan sok aya kieu dengan di masyarakat macam ulah ka daerah dinya mah naon anu tah
anu lempang Oh, ya Honda iya. pakai nu kitu kayak dulu tuh suara aya nu luk mapah gitu teh paling lebak paling juga Kumaha ada di telusuri kan itu nanti sikap video ya. apa itu setelah Berarti atas penanya ada iya oh waktu. Terus ada itu adanya. Mana? ada Nolong. kira hukum anak Punya tanggal eta. aya mas kakak Nolong ya. eta merusak lo eta nolong Emang benten karos juga bisa ada tanggal. ayo masuk lagi Oh, pengen pemirsa rupina kanggo penelusuran ya penelusuran nu ayeuna pengen ngapikeun lanjutan tinu nyepi payun anu kastanyakan rupina mohon cekap ka dieu heula pentennya sementawis tah namanya parantos kauninga penten non wae anu aya di dieu insyaallah ka payunna penten bade dieukeun kana uji nyali sareng mediasi pentennya kanggo ka payunna tah kanggo ngabuktoskeun memang aranjeuna terus nu ngaganggu teh saha bani gitunya udah sami warga keluarga anu tah gitu penten margi sering anu sakumaha tadi dicaroskeun ku Kang Eben penten sepuhna nyalira ngalaman gitu bade istilahnya nyebor pabinihan ternyata aya anu latlo gitu nya penten anu sapedas nembe ka tinggal gitu kan masuk makhluk eta insyaallah penten kanggo kapayunna nya kurang tiasa dijiekeun deui karena sementawis kanggo episode ayeuna disekapkeun sakieu hapunten anu kasuhun hapunten panginten kasadayana makhluk anu di dieu hapunten kali deui hapunten ieu acara urang sami-sami tutup bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun salam rahayu